SIM kuning sensei gadungan lain sensei asli ulah dipercaya. Tah ayeuna urang ngabahas ngeunaan paribasa Jepang anu disebut Hitono Uwasamo Shichijugo Nichi. Hitono Uwasa teh omongan jalma, gosip. Shichijugo Nichi teh 75 poe. Tah jadi mun diartikeun mah dina bahasa Sunda Hitono Uwasamo Shichijugo Nichi teh kira-kira omongan jalma mah nya moal lila 75 poe. Cek gitu cenah. Yen di Jepang mah 15 poe teh disebut hiji setsu. Periode na teh. Tah, cenah mah saenggeus 5 setsu. Berarti 15 kali 5 sama 75 berarti bener kan? Saenggeus 5 setsu, cuaca robah, musim berganti euy. Tah jadi 75 poe teh artina teh hiji kaayaan anu geus beda deui, geus ganti lah. Jadi cenah mah Hitono Uwasamo Shichijugo Nichi teh nya omongan jalma mah ngan tahan 75 poe engke ge pokok. Tapi menarikna peribahasa ieu teh naon nya omongan jalma disarwakeun jeung cuaca. Jadi peribahasa ieu teh sebenarnya teu naon nya teu ningali omongan apakah eta omongan bener atau henteu. Tapi perkara omongan jalma teh bakal diakhiri ku cuaca. Tapi peribahasa ieu teh teu ngajangjikeun anu kebenaran. Manehna mah ngan saukur nyebutkeun anu rame mah bakal pindah gitu. Karameanna pindah. Eta dua hal nu beda lamun cek SIM kuring. Misal nya aya jalma lah dirusak ku carita. Terus teu dibere kesempatan keur ngajelaskeun. Wah jalma teh ngomong beuki lila, beuki parah omonganna. Tapi terus aya topik anyar. Carita lila teh ditinggalkeun. Nah kan ieu mah siga dunia media sosial ieu mah. Nah, nu sebenarnya keur naon nya rek diungkap ku Hitono Uwasamo Shichijugo Nichi ieu lain keur jalma anu diomongkeun. Tapi bisa ditilikan deui ieu teh keur urang-urang sadayana salaku makhluk nu gampang kabawa arus perhatian. Misal dinten ieu simpati, isukan penasaran, isukan deui bosen. Apa ieu anu ngaranna manusia teh teu satia kana hiji carita. Nah, tuluy Hitono Uwasamo Shichijugo Nichi ieu teh lain nyebutkeun naon nya lain nyabar-nyabarkeun engke ge leungit omongan jalma mah nya bisa gitu tapi nyebutkeun oge hirup urang teh henteu gumantung kana lisan jalma. Sabab lisan jalma mah sementara bakal pindah, tapi hirup urang tetep kudu diteruskeun. Sakitu wae ti kami mah. Assalamualaikum.